kadituna kumaha teu bisa nata di Jawa Barat ukur kuleres jejer kudu heuras genggerong kumaha kudu heuras genggerongna ari bangunan warung geus maju ka jalan emang kudu diantep ari tembok geus maju ka jalan emang kudu diantep pan jalan teh kudu ngalegaan jumlah motor ngalobaan jumlah mobil ngalobaan eueuh di jalan kecuali menurunkeun bangunan ngarangar garis sepadan ulah disebutkan zolim teu bisa negara ngadakeun aturan nu zolim saha negara nu ngamundurkeun bangunan negara nu ngabongkar bangunan di atas permukaan sungai negara nu ngabongkar bangunan di atas sepadan jalan apa jelema nu nyicingan tanah negara mayar pajak henteu bebersih henteu siapa yang zolim jangan dibalik-balik. Makanya kuring nyarita ayeuna pada musim gorowo pada dijolim tambang ilegal ditutup saya dari mana pekerjaan saya cek kuring teh tambang ilegal cai saha warungan kiru rakyat teu bisa nyawa teu bisa ngingu lauk parae laukna puluhan tahun tukang tani teu pernah protes cicing da teu wani sia sok make geger ayeuna nyaho ayeuna sia ku aing gorowokan asa dizolimi ku aing teu bisa pamimpin kudu anak adeg di adeg-adeg bener mah ieu